Bi, tadi ya tuh ngalih tuh. Tadi Bu, jadi. Ngamen atas Ibu Canak. Ibu Canak tapi Bu. Salam. Salam. Pengantin ngesesah di sekolah bae cenah. Tuyan acara dina pangawitan sawer apunten anu kasuhun dasing kuring masanes tukang juru sawer mung sakedar badhe ngaluangkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Nyujruh galur tikaruhun nutur lacak para wali nyambuan kabarnya tinggal tini aki ngawaris kabudayaan seni Sunda sawer asih nada agung cukup lumur nada jembar pangaksami bilih ayah kepatan lireh ayah nasim kuring nyawer anu pangantenan nyanggakeun mugi tampil ku hidup muka diturut pepeling ngait kanati pegasanan hidup mulia ngarandapan laku rapi ngamudina rumah tangga santan panggih tentrem hati ku ais puputan kabu mugia hidup tinas titi mapak alam rumah tangga panutan sing mati tuturkeun dunia akhirat kitu kawajiban istri piwuruk euy sakitu catat dina sanubari kantun iya pamegetna aduh asep dedeh teuing ya piulang tarima regepkeun ku sanubari mimiti diwuru dangukeun kudua cepi simpen dina mana nu jembar ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya anu mardi tiwang kini ieu kapayun akedah taki-taki ngubadanan kawajiban ngurus ngatur laki rabi anu kadada kaingat gensan asih hirup mukti
saula suwestu rezeki mah tetep nuhit kawas arek hidup lana tapi na kudu sabanding jeung ibadah nu tong pegat sing kawas ajane tepi nyawen teu sakitu mugi hidup anaki runtut raut sauyuna kacai jadi salwi kadarat jadi saloga jauh balai miskin urut tahu jati rahayu rayu manjing walagri pahupikeun salawasna tinayungan maha suci amin ya robbal alamin mugi Gusti beres mati awur beres mati awur beres mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudarinya ieu teh pala teh kanggo naon? Ieu teh simbolna teh kanggo ke anu AA ieu teh nya tah aos pala. Tah ieu nyere pala teh heurasna ulah sok heuras nya. Maksana sanes heuras nu AA. Ku AA mah kedah heurasnya. Ieu nu geulis sareng nu kaset teh ulah heuras pami dinu nyarios nya ulah paturung-turung tapi ayeuna misalkeun Neng Fitri nya keheul ka AA teu kenging nyerang nya Neng teh kedah tiis ku AA teh tos geulis teu kenging nyerang ka AA pamali Neng teh mah gemujeng deui nya ayeuna sami AA lengkap teh pada melang capek nya ku Neng teh sadiakeun cai kopi atawa nepi bade boboh heula AA tapi bari kopi heula ulah samutut Neng teh nya AA teh heuras sami nyarios teh untungna pa heuras ulah nya ka ieu nyere jadi teh sebab nyere nya nyere teh ulah getas harupateun nyere teh sami jeung harupat ulah getas harupateun teh ulah gampil ngamak can puguh can naon ayeuna si AA si Neng tos amang ti luar da hawar tos nya kita sarupakeun bobogohan kalang hasilan eta kitu disebab kita sarupakeun anu ngabalukarkeun dicilakaeun dipaseun nya tah ieu aya enog ieu teh aya enog nya enog teh simbol nu AA keur enog henteu tah disimbolkeun kana enog ieu enogna aya 2 ieu mah hiji wios nya tah engke teh enog teh ditincak ku AA teh nya didampal tah engke pamit tos bitu alhamdulillahnya AA teh tiasa bitu kitu nya tah itu contohna ya aya koneng simbolna nya mudah-mudahan hidup teh sing karuntut raut sauyuna sok AA ayeuna mah tapi AA nya AA heulakeun sok Neng tapi AA ieu nya mah eta bukan kita seuneu nyaleres hilap seuneu jeung kendi ka kantung cing punten pambantosankeun aduh bapak hajat nya tah ieu teh mana korek teh namut anu sok aya seuneu tungtungna nah ieu teh aya seuneu nya kase aduh si hurung sini
seuneu nu ngagudag-gudag ieu aya kemi teh dilebet teh aya cai nya seuneu nu ngagudag-gudag tiasa diceos ku cai anu seueur ieu tina kemi nya sok kalang ieu seuneu nya bismillahirrahmanirrahim sok kawitan kelak-kelaknya sok tincak sok pean sok 1 2 3 oh alhamdulillah aduh nahapan kanul plastiknya oh semangat ya banyak alhamdulillah sok atuh tepuk tangan lah oh nya sok enak lah tuh kada dia pas ditincak kumaha tos kaluar tos basuh kuning dibasuh sampeana sok neng enggal kala teh acan rusuh teuing nya cicing neng jang sok kelak lah sekedik sok atuh tati heula atuh sok ayeuna pan nya bade langsung apa yang kaluhurkeun heula sok kaluhurkeun hiji sok anakkeun dua usapan nya kaluhurkeun deui anakkeun deui sok neng cing tos anak tos basa teu niat ribet tos sok iwas sampean cepet sampean geus sok kucurkeun tah kitu caina mana oh ieu sekedik oge nya oh tah ieu sok tos bersih cariosna ke tonggoran ieu ieu dielap heula sakedap sok anggo geus handapna keunang bersih sok anggo deui tah ayeuna cepengan kuduaan deui tah kuduaan heula bieu mah kunyalira dirampaan heula nya ayeuna mah kuduaan sok ke dibubeutkeun geunina sih mariknya kedua yang cocok kabalanyur dari goyang-goyang heula goyang-goyang kumaha mah kuduaan sok kaluhur sok kahandap kaluhur sok bobokeun si tarik alhamdulillahirabbil alamin tuh alhamdulillahnya geus beres ini sok ditiup mana ayah bakakak pokoknya kayak foto belas awas kumojengnya sok bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 ketok alhamdulillah wiosnya dan sami ayeuna mah tos ngahiji agung istri lagi wiosnya sok suapan asal anak we bismillahirrahmanirrahim sok tah wios tadi sok pamitiasa mesin agung meh kuat tanaga engke kangulunginya sok tah ayeuna dibalik gitu putar tadi tah sok wios deh ieu mah nu terakhirnya simbol sok tah wayang hanakeun panganten di eta bismillahirrahmanirrahim aduh ya geupeun kamaruragan panganten penuh kuremeh enak keduaan sok bismillahirrahmanirrahim tepuk tangan sare atas dibuang kongali tuh si Allah meuli soleh dilompat ningali alhamdulillah mama sareng apa mudah-mudahan rumah tangga abdi diparing keberkahan ku Allah subhanahu wa ta'ala amin tos ayeuna ngali sok kali sok bismillahirrahmanirrahim apunten Bapak abdi mudah-mudahan abdi tiasa mimpin tiasa ngajarin tiasa nyanak istri abdi ka jalan anu leureus anu dipinto ku Allah subhanahu wa ta'ala tos mudah-mudahan aa teh sing berkah ieu ayeuna tos rumah tangga sing digampikeun di aa mama aa ayeuna ngawitan rumah tangga mudah-mudahan ku mama sing didoakeun aa teh mudah-mudahan sing sakidah mawadah warahmah amin ya rabbal alamin tos kitu tos ali a tos ka Bapak ngitungkeun ayeuna abdi